وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله على كل شيء شهيد. بارك الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. والله أعلم بمراده. ولا تتمنوا sareng ulah ngarep-ngarep maraneh kabeh makana perkara fadhala anu geus ngunggulkeun Allah insyaallah bi kalawan ma bangdakum kasaware maraneh kabeh ala ba'din di atas saware min jihad di dunya dina jihad dunia awid dini atawa agama di Allah yuaddi karena yentan tenekanan si jama ila tahasudi kana silih hasud wa tabagudi sareng silih bendu lirijali tetap ke pirang-pirang lanang nasibun ari babagian tawabun tegesna ganjaran matina perkara iktasabu anu ngusahakeun kabeh bisa babima kalawan sebabna perkara amilu anu ngamal kabeh minal jihaditi najihad wa ghairi sarang liana jihad walin nisai sarang eta tetap ke pirang-pirang awewe nasibun nari babagian mimma hanya tanatina perkara iktasab anu ngusahakeun itu nisa taati azwajina dina nurut ke pirang-pirang salakina itu wahib di purujina sarang raksa parjina tawawe nujilat diturunkeun di ayat lamma qalat barang ucap Ummu Salamah sa Ummu Salam laetana yang teuing kami kunna aya kami rijalan eta lalaki fajahidna maka jihad kami wakana sareng aya lana eta tetep ka kami misru ajri rijali ari umpama ganjaran pirang-pirang lalaki wasalu sareng kudu mentar maraneh kabeh bihamjatin kalawan hamjah
wa dunia sareng saliyana hamdan Allah ka Allah min fadli tina karunia Allah maka perkara itu mangkutu marane kabeh laya kana itu ma yukti maparin kana Allah kun marane kabeh inna Allah satun Allah kana waswana Allah bikulli syai'in kalawan saban-saban perkara lima eta mauning wa min wasaraita tetap di Allah ma'alul fadli ari tempatna karunia waswalikum sarang waswalukum sarang pamintan amalan kabeh walikulin sarang pikeun saban-saban kabeh minari jali nyatanan di lalaki wanisai sarang awewe jana jadikeun kami mawalia kan ngurus asobatan kana sobayu tunang dipaparinkeun kabeh mimatina perkara tarokan ninggalkeun ala walidani saindung bapa wala aqrabuna sareng karabat kabeh laum kakabe minal mali tina harta walajina sareng ari pirang-pirang jam aqadat eta anu nyangkreukeun bialifin kalawan alif wa dunia sareng liana alif aymanukum naon sumpana kabeh jamu yaminin tegasna jaman lapan yamin bimana qasami kalawan nganggo mana qasam awil yadi atawa tangan ayal hulapai ladina atumu tegasna sumpana pirang-pirang zaman geus janji itulah jinaum kabeh dina zaman jahiliyah ala nusrati kana nulungan walirasi sareng warisan patu maka maparinkeun kabehum ka kabeh alana ayeuna nasibahum kana babagian kabeh kuju jaum tegasna babagian anak kabeh minal mirasi dina warisan wawan aritu kujus as-sudus eta saperkenap innallaha satune Allah kana wasana ala kulli syai'in ing atase saban-saban perkara syaidan iku kan nyaksian syaidan eta nyaksian mutalian tegasna ngabijiekeun wa minhu sareng eta tetep tina itu mutalian halukum ari tingkah marane kabeh wa haja sarari ayat eta dinasa kalawan ucap dawan Allahul arhami ba'duhum Allah bi ba'di wa ulul arhami sareng ari anu ngagaduan rahim ba'duhum sawarena kabeh aula ba'di eta leuwih usana saware. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah para dulur, para bapak, setiawan, kalayan taufik sareng hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan kalau sadayana tiasa ngangsungkeun rutinitas urang thalabul ilmi wasilane thalabul ilmi di dosa-dosa urang Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa urang dosa-dosa guru-guru
dipaparinan gampangan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Barokah hutang piutang sing dipaparinan milik tinggi pikeunana. Sareng deui doakeun pesantren tami-tami keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para santriawan santriawatina yang pesantren di pesantren sing dimanfaatkeun ilmuna barokahkeun sareng deui orang tua walina anu ngabiayaan sing dipaparinan demikian sederhana barokah. Sareng deui lamun urang maot sing dimaotkeun dina jero husnul khatimah. Ala hajiniya wa qulnatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirli wa liwalidayya. Para hadirin sadayana, di dieu aya istilah tamanni, aya istilah hasud, aya istilah kabita. Ari hasud mah para dulur sadayana hayang nikmat anu aya di batur pindah ka manehanana. Ngarep-ngarep ya ngakalan nikmat anu aya di batur eta supaya pindah ka manehanana. Contoh Mang Oman beunghar gitu, bawahab biasa bae. Tak kumaha carana kabeungharan Mang Oman pindah ka bawahab. Eta ngaranna hasud. Sehingga berbagai macam cara usahakeun supaya ngaleungitkeun nikmat anu aya di Mang Oman. Eta haram menurut naon? Menurut syariat, menurut syarat teu meunang. Kitu. Tahasudnya. Aya deui paladur sadayana kabita. Naon ari kabita mah? Kitu. Hayang cara batur tapi teu mampu pikeun usahakeun. Seperti aya hadis di dieu la hasada illa fisnataini. Ieu lain hasud manana. La hasada teu aya kabita. Ulah kabita bahasa kecuali di dua jelema. Hiji rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil khair. Nyata kudu kabita paladur sadayana di dua jelema. Nyata nomor kahiji lalaki anu dipaparinan harta, kemudian eta hartana dibagi-bagikeun di jalan Allah, dibagi-bagikeun ka jelema anu butuheun. Nya artina bageur lah. Gitu. Sok daek barang bere. Baik ayeuna kanu berupa sabilillah atawa lain sabilillah. Sehingga nu tadina beunghar hartana sae abeungharanana take ngabela agama Allah jeung nulungan batin. Paladur sadaya. Tah urang kabita bahkan di dinya sunnah dia. Sunnah kudu kabita ka jalma kitu. Nya. Gitu. Sedengkeun urang teu mampu pikeun musahakeun. Tah di mana-mana urang kabita teu mampu pikeun musahakeun seperti manehanana, maka eta ceuk ulama paladur sadayana pahalana sarua jeung sae. Jelema beunghar bageur, masjid bageur, ka pasantren bageur nya. Ongga jelema bageur ceuk na teh aing lamun dibeungharkeun aing hayang seperti manehanana.
Paladur saya maka eta sanajan urang ayeuna teu ditakdirkeun ku Allah jadi jelema beunghar maka urang menang pahala seperti si eta. Kudu kabita urang kudu kitu. Ulah kabita ka jelema koret ya. Hah? Besina beunghar tapi koret. Aya deui paladur sadayana kudu kabita deui ka jelema anu manehanana atahullahul hikmah nya manehanana paladur sadayana dibere ku Allah Subhanahu wa taala ilmu tuluy manehanana ngamalkeun di samping ngamalkeun teu eureun-eureun beak waktuna dipake ngajarkeun eta ilmu ngamalkeun ilmuna rajin ngajarkeun ilmuna rajin eta urang kudu kabita gitu nya henteu seperti manehanana maka di mana-mana urang kabita maka pahalana mirip-mirip jeung manehanana paladur sadayana ngamalkeun kana ilmuna rajin tuluy ayeuna magahan ngaji ge rajin paladur sadayana eta kudu kabita nya tari tamani mah paladur sadayana itu tamani mah ngarep-ngarep anu teu pantes seperti kieu makana qauluhu laeta litamani cek kami ari dawan ki musannif lapad laeta eta tetep pikeun tamani naon ari tamani teh paladur sadayana ngarep-ngarep anu teu pantes bawahab ningali awewe nya geulis bari denok gede pondok lain lah kahobi lain denjang apa denok demplon ya gitu pugu gesuisan bari kopi agit teu klempeng gitu sehingga ngana ajom eta bawa jangan ajom pala payala eta sababa yaodo yaoman payala eta aduh hayang teuing kangoraan balik deui nya hayang deui ngor dan ningali si demplon kira-kira ngora deui moal apa moal ngaranna eta laeta jadi ngarep-ngarep anu teu pantes di Arab maka contohna amilna ge laeta jaidan toirun ceuk ki jaid ya nya ceuk umar teh hayang teuing ki jaid eta hiber kira-kira aya moal jelema hiber moal tayeu tamani nya tamani maka paladur sadayana aya tamani mah teu meunang ngarep-ngarep anu teu hayang teuing aing jadi Batman aya we Batman nya hayang teuing aing ayeuna bisa hiber lamun geus bisa hiber mah aing ngarek ka Mekah emangna papatong aya ngaranna eta ngarep-ngarep anu teu pantes sanajan lamun ditaalupkeun kana iradat Allah eta Allah mamampuan wae kan jarang ayana tayeu paladur sadayana asbab nuzul tina ayat ieu aya hiji istri Kanjeng Rasul namina Ummi Salamah gitu eta Ummi Salamah teh nyarios gitu nyariosna kumaha ceuk Ummi Salamah teh hayang teuing aing jadi lalaki kira-kira ayeuna geus dijieun awewe jadi lalaki mungkin teu Pak atuh henteu masa ayeuna awewe yang jadi lalaki kan
eta ngaranna tamani ulah nya lamun geus jadi lalaki ya lalaki bae, lamun geus jadi awewe wae karos teh masing-masing kita dibahas, masing-masing boga kaistimewaan, masing-masing boga kaunggulan. Ya geus dijadikeun lalaki yang jadi awewe, tidak awewe yang jadi lalaki, beda. Ya. Sehingga loba baeuna jelema anu ngarobah-robah kana qada jeung qadar ti Allah, kana kudratna, kana kudrat kalalakian. Jadilah bencong banci teh lain nya esok nyanyi teh ngalewat kitu ka lembur-lembur maumannya. Coba melempar manggis, manggisku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadisku lamar, janda ku dapat. Ngomong kayak mama di kareta, ih Pak Haji ganteng nih. Orang minta rokok bae eta dua. Bolo once. Keur ka Jawa, keur ka Bang ya. Ki Abbas dari Ki Abbas. Aduh, hiburan bah. Ya. Eta ritual gade teh aku banci ku bencong. Bolot si ayang rokok we ceuk teh. Allahu Akbar. Ngarang. Loba di urang ge. Teh ngarobah-robah kana qada jeung qadar kana kudrat ti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha lamun ayeuna kieu paladur sadayana mah keur kana waqiyah heula we. Aya awewe susuna geus ngampleh nya geus nini tuluy disuntik make silikonnya apa jadi ieu di operasi plastik ya jadi susuna geus nini ge bisa tuing deui gitu tah nya deui ki tah kumaha meunang teu henteu teman aing ngampleh mah ngampleh we atuh geus nini ieu nyusuan baraha 12 can bapan anakna 12 bapana saurang jadi 13 Allahu Akbar diroba-roba disuntik eta susu abe naon ngenyok naon ngenyoy deui irung paladur sadayana ugu geus pesek operasi plastik nya dimancung-mancung nya gitu. Tah ieu paladur saya geus pesek mah pesek we. Nya, geus takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Naon dirobah-robah. Mun disuntik irung cep jadi mancung, teu kamodalan ku aya di sadeng. Teu kamodalan deui ngamodalanna biayana mahal, akhirna mancung teu kamodalan, menyon bae teh kieu. Hakan sia tadi. Mudah-mudahan cijerai mulai nya. Operasi plastik ngamancungkeun irung itu mangkadi kumaha mun hayang bodas backclean we mangkadi make rinso Allahu Akbar eta duka ta aya huntu make mah ayeuna jelema boneng ye huntu make behel ayeuna eta mah omah nanyakeun kuring ka kalong tah si Mas Mas kalau untuk pakai behel gitu berapa duit? Orenganan 2,5 juta. Bagor cek yang bumaing lah. Untuk di nanggerak di kawatan teh ya. Geus-geus eta we jadi huntuna ya kawatan abe ulah boneng. Tu boneng mah boneng we. Ngaranna dono berarti. Ya. Gitu geus tah mangkodes teu kudu make teu kudu make naon, teu kudu make behel. Takdir Allah. Tah. Ieu bari hitung-hitung naon kirada ngaleungitkeun capek we. Maafnya. Tah akhirna paladur sadayana gitu. Cek Ummu Salamah pan aya Ummu Salamah teh istri Kanjeng Rasul ki. Ya bas, istri Kanjeng Rasul.
umurna geus 70 tahun. Boga pamajikan ngaranna Abu Salama. Nya Abu Salama teh sarua jeung Ki Abbas teh umur maot. Sedieun eta Ummu Salamah. Maka ngadoa Ummu Salamah, Gusti abdi paparinan deui jodoh nya anu ngaluwihan ti Abi Salamah. Ai kubrag wae malaikat Jibril nitah nikah ka Kanjeng Rasul eta Ummu Salamah supaya ditikah ku Kanjeng Rasul. Bayangkeun 65 tahun nurut Rasul, nyandung ditanya nyandung kan ini haju itu suambu nya diparentah nyandung kan ini keheula dicolok lempot dicaluk monyong tiga minggu. Aduh, la ilaha Allah. Hanya Rasulullah nurut Pak. Jadi jandungna lain pusat 65 perintah ti Allah melalui malaikat Jibril. Jadilah Ummu Salamah ya istri Kanjeng Rasul. Ya Allah, paladur sadayan. Bahkan aya hiji istri Kanjeng Rasul namina Siti Sauda. Gendut nya hidup. Ya, atuh dititah ku malaikat Jibril, dititah ku Allah melalui malaikat Jibril, atuh ditika bae hideung gendut. Ya, gitu. Ayeuna misalkeun ye Kang Kiki dititah kawin ka Teh Ulfah. Mikir-mikir heula kadang-kadang. Allah. Tah, paladur sareana ayeuna cek Ummu Salamah teh ya. Cek Ummu Salamah teh ya ngomong, aing mah hayang teuing jadi lalaki. Gitu. Lalaki mah ngeunaheun ibadahna teh. Kumaha? Bisa jihad lalaki. Bener teu? Jihad adalah jawe mah kitu teu diwajibkeun jihad. Hajul Jumat lala paladur sadayan. Aju warisanana lalaki mah leuwih loba. Aju ibadahna ge henteu make dikurang-kurang. Dai awewe mah aya hedan. Nah, kami mah salat ge kurang berarti sabulan kurang kami mah saminggu. Lalaki mah heueuh nu head sempurna mun sabulan. Ngeunaheun amat. Cek eta Ummu Salamah begitu kartos teh oman di kamar ka mana hujan naon serangga oh gitu Allah sama ujur sarang ujur sarang sugan teh hujan di antara anu ayeuna hadir ge aya nu hujan teh gitu mun teh hadir hujan pan aya budak santri mah lamun pareum lampu pere lamun masyarakat mah hujan nya kunaon teh ngaji mah gini hujan nah mun budak santri pareum lampu alhamdulillah batur mainan lain alhamdulillah cing santri mah geus tembakan konslet tunggu sih ya kadinya ya itu eta mau ujur sarang tah ayeuna ngomongna kitu maka sabada ngomong kitu langsung turun di ayat cek Allah Subhanahu wa taala wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din ulah sok ngarep-ngarep nya kana perkara anu Allah geus ngunggulkeun ka saware marane kabeh ngelekeun ti saware. Ieu baik ayeuna urusan ibadah paladur sadayana kitu jeung urusan dunya masing-masing geus dibagi.